Lub matat lub penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi. Andai kata anjeun neuleuh gulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok otlub matat lub lain eta abdi lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neuleuh dunia indah embung neuleuh gunung emas embung neuleuh dirham hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidoan Gusti. Atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Roh husul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring ge sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot Kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula. Pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalamatkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah. Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril tanda tangan geus memang geus bakal mah dihampur tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha ismuka ka ismi al-azam ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung. Ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula selalu ngaijabah doa teu kudu make ngaran kula make ngaran anjeun bae asal nyebut ya Abdul Qadir istajib du'ana ya Abdul Qadir Gusti Tuan Abdul Qadir coba pang aijabahkeun pamenta abdi panghasilkeun abdi teu kudu ka Gusti Allah ka Tuan Abdul Qadir geus cukup mantak sadunya kabeh 5 benua nun teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah Abdul Qadir nu mana heula sebab nyana boga babaturan ngaran Abdul Qadir Habib Peing atuh teu moal bere jangan yang itu Bib yang ono nah lumantak pelebah kolbu kudu diurus Masya Allah karib. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ingat ka muridna penerus toriko nu mana bae nu enggeus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua bae kabeh mikiran teh kumaha bangsa kumaha negara kumaha umat jelema anu cicing dimui mah mikiran ngan sakadar sagulipek samuyeun jelema anu didepak dan sakadar sagulipek sadepageun jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan tapi ahli thariqah pemikiran anak kumaha umat di Indonesia kumaha negarawan kumaha bisnismen kumaha jelema nganggur lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener roh supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera tetapi kiai mah nu mikiran teh lain kitu kumaha Pak Gubernur supaya salamet dunia akhirat kumaha Pak Bupati supaya salamet dunia akhirat. Jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya ambalayahnya mobilna anu muter bae eta mobil naon anu muter bae eta naon anu muter bae mobil naon nu nyana eta boga ka molen anu eueuh saungan mobil naon nu aing teh nyaho nu sia sarua teh nyaho da urang mah bodoh mah nu nyana geus buku mobil kap bupati jang duniana kurang naon tapi kula mikiran salamat moal si bupati di akhiratna ahli thariqah mah memikirkeun teh kadinya lamun ningali jelema
malam tahun baru dar ya Karim, Masya Allah ngabeakeun duitnya na duit tang ti mana duit-duitnya na kabungah-kabungahnya na, tetapi di akhirat selamat apa moal sih? Ketika jelema dagang geus puguh dagang anu amruk batur mah moal terus ieu dagangna. Begitu jualan lu rugi, jualan rugi, tereh geus anta mah. Ieu nu untung bae, dagang untung, dagang untung, dagang untung. Ah, ieu jelema salamet moal. Ahli thariqah mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah. Kula mah inget ka dongeng di Baghdad. Di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul. Ketika orang zarah ke Baghdad ge aya dinya merekna Maqbarah Bahlul. Kurang liwat gadinya aya urang zarah heula Ki Bahlul ya. Ki Bahlul teh okos Bunawas. Begitunya na dipanggil ke kerajaan sekali, dua kali, tilu kali, LHDR datang. Begitu datang kan korsina geus dimerekan teh. Geus dimerekan, Habib Rozak kan merekan diuk bae. Jadi mah teu aya merek sebenarnya mah. Nah, ieu nu kos kieu ilegal. No problem. Nah, eta Ki Bahlul datang. Begitu datang ke kerajaan, diuk di kursi raja. Wah, tumpang kaki kieu, ngarokok. Bahlul. Mangkaning dandim aya kon kuari. Kapolres aya kan. Nah, cak dandim, tembak. Cak polisi, jangan tembak dulu, tangkap. Langsung polisi datang kadinya tewak nyana tangkap turunkeun tinggang ku dandim Bahlul Allah juga Allah kok kamu Allah-Allahan sih cak dandim sikat itu Allah beak banget nak beak Bahlul banget nak irung geus dekadal irung rata jeung pipi ya geus kieu bae Bahlul. Tuan Raja gerokeun cak dandim geus nyiksa urang ye Kiai Bloon ye. Kiai Bloon geus disiksa selesai. Tuan Raja datang nyana ceuri ka Tuan Raja. Kenapa kamu nangis? Enggak apa-apa. Enggak usah nangis. Ceuri terus bae nyana ceuri. Cek Tuan Raja kunaon ieu jelema diteunggelan? Diuk di kursi raja. Wah bener. Itu sopan cek Tuan Raja. Aja iya kan jadi robah begitu. Sikat ku dandim. Wah makanya makan hizib. Wah dandim atuh kuari makan irid hizib atuh. Masya Allah. Ha. Masya Allah. Bagus ya Tuan Raja. Nyana ceri. Tidak perlu nangis. Cek Tuan Raja. Tapi terus cerik. Hai Bahlul. Ai mana cerik yang cerikan sa? Kula mah cerik teh lain yang cerikan abdi Tuan Raja. Yang cerikan sa? Yang cerikan Tuan. Siapa yang cerikan aing? Aing baja geus jadi raja, jelema jeneng atuh. Kabeh di bawah aing, maka jeung nyerikan aing. Sia nu kudu cerikan teu abdi mah teu kudu dicerikan diri abdi mah. Justru abdi mah cerikan yang cerikan Tuan Raja. Cerik naon sih yang cerikan aing? Abdi anu diuk kakarak ke 10 menit bae geus disiksa komo Tuan Raja mah sabaraha taun meureun siksana di Allah. Cak Tuan Raja pan saya jadi kos kitu atuh. Ke Bahlul tenang. Aing jadi tersentuh ya hati. Tapi lain potongan WH. WH moal di kabangun Banten kok. Nang nitakula eta. Mantak doakeun. Lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang. Kula mah sabarana pamenta jeung para kiai nu sejen, hiji Banten, dua tadi teh Syekh Mansur, tilu Syekh Asdawi. Asal jarah ngeunaheun, geus senang urang mah sakitu doang. Urang kan ke lamun kadu 2018 ieu kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu. Bareng jeung kula bener teh. Nah lamun anggeus berarti urang taekeun dewe lamun teu anggeus bisa kalian abeh lobaan demo. Ya Karim insyaallah lah
urang ningali gerakan lala kuari jalan geus bagus bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gade ngancan anggeus cenah can anggeus minta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula ka rakyat minta mohon maaf lah nah cek raja teh kula mikiran bae kula 10 menit bae ieu bengok irung teu kadeuleut rata Tuhan mah sabaraha tahun ke di akhirat tak wae teh cenah teh ulah loba omong sia bahlul mulai ti harita tobat cak raja bahlul dicoba tuh kumaha ieu dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh ku ngeuneunahan pan didoakeun lagi ku para kiai kula jadi raja teh nu mantap kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta kiai anu geus mukholid jeung pamarentah kiai istimewa sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi ku berkahna doa kiai istimewa lengah nyana horenganan dibalik doa na nyana diijabah nyana nu mundur pamarentah mangeunaheun jadi bupati horenganan majelisna nu nyana nu ngeusian teu karasa ku nyana eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna minta duit bae ka WH kuari pondok pesantrenna santri eueuh nu ngaji eueuh hayo sia emang kula teh nyaho kitu di Serang di Pandeglang dah bupatihna jadi bupati kiaina jadi sampah inget kudu kumaha tuh ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta tah ieu kiai goblok nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu tapi menta cuan ulah kudu menta kumaha cenah kiai lamun dibere sia mah sok aju kitu emang sia mah hajun lalungtik bae ka aing nah dibalik ngadoakeun pemerintah hasil jana aya kemunduran pada dirina majelis tinggal majelis pondok pesantren tina pondok pesantren introspeksi diri lain pemerintah bae nu kudu tobat kiai nu kudu leuwih tobat kiai nu kudu tobat ya karim masyaallah ialah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyana mungprung dedeheun ka murid-muridna nu aya di saantero jagat masyaallah karim kulangan sakadar nyaritakeun dongeng mimpi Habib Lutfi mimpi aya 4 kuda nu hiji ditaekan ku manehna kuda nu kadua ditaekan ku kula kudana kuda putih nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu hiji kosong ditanya di kamarana ieu cek Habib Lutfi kita naik kuda mau kemana mau ke Cilogok haul cuman karena manehna teu sehat sangat hayang hadir di lelembutanna tetap hadir geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula nu hiji kosong nu hiji nah ieu nu hiji jang saha lamun ka Habib Rojak teu ridho aing wah teu ridho sama sakali protes aing ka Gusti Allah hapus tip ek ya ieu kuari kosong kene nu hiji kosong kene tanu hiji 4 kuda lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar mimpi sarua datangan moal dibejakeun kemudian aya deui seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir kuari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu mata kula aju naon gara-garana teu asa isin dikerpeting kene ti kamari dahar ge sawab begitu maksudnya aku izin ya Allah ya Rabb teu ngeunah cicing sebab jelema nu karari itu loba nu ngimpi iyalah Habib Lutfi impianana pohara kemudian ayalah alamat-alamat ka kula insyaallah teh kudu dicaritakeun ieu mah carita Tuan Syekh Abdul Qadir pohara berikut Bahlul terus berikut kiai-kiai ahli thariqah lain sakadar Bahlul lain memikirkan dirina tapi memikirkan bangsa umat pemerintah kumaha sangkan salam gitulah abah kula
selalu deket jeung pemerintah hanya ngadoakeun supaya saralamet atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai ka pondok pesantren ka pemerintah nu dipake ka hayang ndek naon dipake ka hayang segala aya atuh bari henteu usaha tetapi hanya berdoa ke Allah Indonesia supaya selamat, bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat, masyarakatna supaya ingat ka Gusti Allah selamat dunia akhirat, pemerintahanna selamat dunia akhirat, hiji-hijina supaya terbuka mata hati. Di jalan terbuka mata hati adalah tobat. Di jalan nomor katilu terakhir ialah tentang ruh. Ieu mah leuwih jero tadi mimiti Islam fikih, kedua iman toriko, nomor katilu adalah ruh. Ieu mah jurusan sirrul asrar anu kabelah ditunang ke aya babacaan-babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir anu nyana ketika datang ke sirrul asrar nyana bisa naik bisa turun, bisa naik bisa turun, bisa ngapung. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi katilu ngaranna ihsan, ilmuna ngaranna ilmu tahakuk, jurusanna jurusan hakikat. Jurusanna hakikat. Nah, urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu di urusan ruh. Di awak urang teh aya sodru, aya kolbu, aya fuad, aya ruh, sirrul asrar. Lamun ibadah geus datang ka dinya disebut nage ubudah. Nah, hirup geus teu kudu dahar, asal maca subhanallah seubeuh. Asal maca la haula wala quwata illa billahil alil azim gagah. Mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah. Ruh kulantaran orang menyaritakan ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti orang asup ka alam malakut. Alamna alam ieu keneh ngan urang geus teu katutupan ku zahir ku jasad, kalbu urangna geus terbuka ka Allah nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut. Urang kapanggih ke jeung malaikat-malaikat, kapanggih jeung lelembutan-lelembutan. Kitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir, malah mandar urang dijadikeun muridna. Amin. Nomor kedua ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir sebab ngaranna sarua jeung Ismul Azam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu nyana ketika disalaman ku urang hadir nu mantak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kangjeng Nabi Zarah langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, zunubi ka maujil bahri dibaca taetana langsung muka kuburanana udang sasalaman pelukan asli kabelah dieuna balik Tuan Syekh Abdul Qadir lamun sapoe teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceuri unggal poe kapanggih jeung Kangjeng Nabi unggal poe. Lamun Syekh Ibnu Athaillah salila hirup nyana kapanggih jeung Kangjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih langsung kapanggih pan aya Habib Rozak bajeng kuntilanak nyana masa liwat we ka kuburan Rozak ini temenmu tuh mantap urang lamun neuleunya sieun ya mak lampir lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka simkuring aya alamat sebenarnya mah saya diberi 3 bendera oleh orang yang tidak dikenal. Kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi. Bendera merah putih titip. Yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah bendera hitam. Di samping eta aya deui nu mere titip sampaikan ka umat bahwa tanda ieulah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dieu ukula ditanya ieu na Gus, kalau ini apa? Ini dari guru saya. Ini sebagai apa? Ini sebagai perlambang pemersatu aja. Kurayon kuari aya alamat kos kitu ka kula. Maneh kade doakeun khususna sa Banten umumna sa Indonesia kula mah jelema leutik atungan sakadar ya Allah ya Rabb
sakumaha sesuai jeung perintah kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula keluarga kula murid-murid kula santri-santri kula umat-umat sa Tangerang sa Banten sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal doakeun Bapak Zaki doakeun Pak Gubernur doakeun para kiai-kiai mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet fid dunya wal akhirah dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang isin urang mun nyaritakeun dunia sugih urang paeh urang kasugihan urang ditinggalkeun mobil ngan sakadal ngadadahan urang perusahaan ngadadahan urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah seminggu 2 minggu buka kuburan urang nu kamari di bos-bos nu kamari di komandan-komandan nu kamari di bapak-bapak ternyata horenganan geus bilatungan awak urang ngamumule zahir bilatungan tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah ialah thariqah ngaranna ke insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut lamun Habib Lutfi urang nyaritakeun Habib Lutfi moal angis-angis nyaritakeun Habib Umar almarhum condet moal angis-angis nyaritakeun Said Maliki luar biasa jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah lain habaib Syekh Asnawi caringin mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim urang nyaritakeun karomah tan Syekh Abdul Karim luhur teh ieu bae ulama-ulama Banten kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin karomah Syekh Asnawi karomah Kiai kitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli-ahli thariqah nu aya di Banten kukula keur diteangan karomah-karomahna ke lamun di istikhorohan bagus kukula engke endek di Citak melalui Zaki aya bupatinya dan teh ya Zaki ya ngitakeun jual ku Zaki duitnya jang Zaki itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicekapkeun sakieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kirangan hapura ka seluruh masyarakat nu sakieu lobana mencit kebon mah ya hampir 80 tapi pandaharna ti poe Salasa meuli laukna ge hampir 5 ton tapi pan ieu kos kieu tah dan lain-lain sebagainya atuh kucuran-kucuran atuh Bapak Zaki mawa kemudian Paweha mawa dan lain-lain sebagainya 80 ieu mencitna Masya Allah tapi kula mah teu ngadahar ngan sacomot-sacomot bae ngadahar tuh nah ieu mah hampura beusi anu teu kajamunya engke beusi dipersiakeun dahar aya keneh dalahar deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu al-wusula ila musyahadati anwarihi as-saniyah wajtabahum li irsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi asy-syaitaniyah waja'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratihi wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatihi wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khatim al-mustafa min banil muttalib ibn Hashim ainir rabbaniyati siratilahil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء الحديث langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci
parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in atba' tabi'ina, al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, bil khusus ka kersana al-alim al-alama Syekh Fadil min Istanbul, Turki. Walhamdulillah anjeunna parantos hadir di tengah-tengah urang. Bil khusus deui ka al-alim al-alama Syekh Abdul Aziz asli Suriah nu ayeuna aya di Amerika. Alhamdulillah minggu ieu aya di tengah-tengah urang. Kemudian pengiringna Habib Ahmad, Habib Salim jeung para habaib-habaib nu lainna. Anu urang doakeun mudah-mudahan para ulama, para ustad, para santri kumna mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana nu sampai saat ieu gubernur masih di jalan, kemudian bupati ge masih di jalan. Di jalan wallahu alam menuju ka dieu atawa menuju ka lain ka dieu. Nu jelas di jalan raya. Kerneulean jalan bupati sebab jalan kerja rorek wari. Mudah-mudahan bupati dipanjangkeun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suara speakerna dikaluarkeun saeutik. Ieu mekanik eueuh nu hebat kabeh ge. Di awal diketrok kudu huluna meureun nu diketrok. Suara melempem kaluarkeun. Ieu tamu urang ti luar negeri. Kumaha sih? Apa kudu dibantingkeun sih ku aing? Tahu diri atuh suara ceulis ya aya ceulian eueuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina saah ieu jam 9:04 urang diguyur hujan. Karasa tiis perasaan. Leuwih-leuwih teu boga duit. Tiisna ieu bener-bener tiis. Kumpul orang di dia di Nararaga haul Sultan Aulia Qutb Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz afadhu alaina khairahu abirrah anu kal 50 genep di dia, gimana alhamdulillah almarhum Abah Simkuring katitipan ku guruna. Lain berarti di dia ahli toriko, cuman sekedar katitipan. Almarhum Abah Haji Dimyati katitipan wasiat ku guruna Kiai Haji Arsyad bin Haji Ismail Cilongok. Kiai Arsyad katitipan wasiat ku guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan Kiai Dahlan ti Kiai Husain Carita Ki Asnawi Caringin nu kurang biasa diziarahan. Ki Asnawi Caringin kenging ti Syekh Abdul Karim Banten maot di Mekah. Abdul Karim kenging ti guruna Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ahmad Khatib Sambas kenging ti guruna Syekh Samsudin kenging ti guruna Syekh Muhammad Murad kenging ti guruna Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah kenging ti guruna Syekh Kamaluddin kenging ti guruna Syekh
Syekh Utsman kenging ti guruna Syekh Abdul Rahim kenging ti guruna Syekh Abu Bakar kenging ti Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin Syekh Syekh Waliuddin kenging Syekh Nuruddin teh Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin kenging ti Syekh Samsuddin kenging ti Syekh Muhammad Hatta kenging Syekh Abdul Aziz kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Al-Mahzum Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum Abu Sa'id kenging ti guruna Abul Hasan Ali Hakari kenging ti guruna Abul Farad Turtusi kenging ti Abdul Wahid Tamimi kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi Abu Bakar Shibli kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi Syekh Abul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Sikti kenging ti Syekh Ma'rufil Qurki kenging ti Syekh Abul Hasan Ali bin Musa Kazim Syekh Musa Kazim kenging ti Musa Ridho kenging ti Musa Kazim kenging ti Ja'far Shadiq Syekh Muhammad Bakir kenging ti Imam Zainul Abidin Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajah Sayyidina Ali kenging ti Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi kenging ti malaikat Jibril alaihi salam malaikat Jibril kenging ti Rabbul Arbab wa mu'tiqur riqab Allah subhanahu wa ta'ala etalah ala kadar silsilah bab ba'dul arifin nyaritakeun malam tattasil silsilatuhu fa innahu maqtu'ul faid walam yakun warithan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tajuzul mubaya'ah wal ijazah di mana teu nyambung silsilahna ka para guru sampai ka Kangjeng Rasulullah maka putuslah faid moal aya karasa kajen urang zikir ku kumaha kajen urang wirid moal katentepan ku faid kemudian teu menjadi warisan ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping eta teu bisa urang beat langsung ijazah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah lantaran urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk kok anu pangmulya-mulyan. Allah ngadamel makhluk nu ngaran manusia didamelna fi ahsani taqwim. Pang bagus-bagusna ciptaan Allah. Setelah diteliti kebagusan ciptaan Allah, ternyata horeng karena manusia tersusun tidak dua kekuatan optimal. Nomor kahiji kekuatan zahir, nomor kedua kekuatan batin. Tina dua dimensi ialah lamun dimensi dua ia sempurna, maka jadilah manusia nu paling sempurna. Manusia paling sempurna hiji ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi nitipkeun ka para sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, nitipkeun ka Sayyidina Ali karramallahu wajah, dititipkeun deui ka Hudzaifah, dititipkeun deui ka berbagai sahabat. Sayyidina Ali nu tadi geus nyambung di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat, Banten, kemudian di Turki, kemudian di Suriah, di Irak, di Iran. Silsilah sangat dipertahankan. Kebenaran urang poe ieu aya tamu urang ti Amerika dek dongeng naon coba nyana di dieu. Apakah dek nyaritakeun Obama? Apa dek nyaritakeun Bill Clinton? Apa dek nyaritakeun naon coba? Jeung bahasana ge antepkeun keuna kumaha nyana bae.
nyana hayang bahasa Amerika ayo geus urang mah teu ngarti ieu nyana deuk bahasa Arab kajeun geus kumaha nyana bae ngan ceuk ulama penerjemahna nyana Arab di dieu penerjemahna aya Haji Mamin atawa Haji Jenal maksudna nyana-nyana nyaritakeun wali ke Haji Jenal nyaritakeun benang atawa gubernur titah nerjemahkeun gubernur Rano Karno ayeuna di jalan kene geus engke atuh Kiai Syekh Fadil nyaritakeun wali nyaritakeun Kangjeng Nabi Rano Karno nyaritakeun ya si Gusman lah minimal lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lain lalagaan acara haul ieu lamun lain jelema nu kasorot lamun lain jelema nu kasinaran belah dituna ku wahyu Allah belah dieuna ku karomah para aulia Allah pikir ku urang moal sanggup cicing di nu baseuh moal sanggup cicing di kebon moal sanggup isuk-isuk datang ka dahar 2 kali ialah sorotan karomah-karomah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala aya naon terhadap wali tadi ku kaula dicaritakeun bahwa manusia tersusun tina 2 dimensi hiji dimensi zahir nomor kedua dimensi batin dimensi zahir tersusun tina anasirul arba'ah hiji tersusun tina ardu tanah 2 tersusun tina ma'u cai 3 tersusun tina hawa angin 4 tersusun tina syamsu sinar seuneu ialah susunan manusia maka manusia lamun kurang salah sahiji tinu 4 eta is dead jelema ieu tersusun tina 4 butuh tanah mantak teu eureun-eureun bupati meulian tanah bae calo melian tanah dibawa ke kuburan moal jang nguburnya meureun kebutuhan urang tanah nomor kedua kebutuhan urang cai mantap Kangjeng Nabi mah istimewa aya jelema muriang dibawa ke Kangjeng Nabi kunaon ieu ieu cenah cek sahabat dia dicocok tawon oh Kangjeng Nabi langsung noel kana tanah turbat noelkeun mana noelkeun ka dieu cageun kita luturkeun ku urang kabehan kolot urang baheula lamun aya jelema ditocok tawon make letak adegeun set eta cager cocok naon deui ye dicocok bangsa Bang Bara komo Bang Bara mah leutik sama sireudna geus cager taneuh datang ka kuari lamun aya nu dicocok orai gupakeun dina taneuh maksudna geus ulah hese-hese lah kubur di dinya bae taneuh istimewa taneuh ulah main-main tinggali dina hadis dah geus ulah caritakeun panjang hebat luas hadis aya jasa di Bukhari ayat Tajul Jamiah dan berbagai hadis-hadis Kangjeng Nabi taneuh nomor kedua cai urang teh butuh cai di mana dahaga butuh cai panas butuh cai sebab urang tersusun tercipta naon kitu terbuat tina cai ngamantak urang lamun panas guyur ku cai cager ulah-ulah naon atuh hayam be hayam katabrak sepeda katabrak motor ceger kelepak tutupan sibreuh ku cai nereleng budak kuari mah teu nyaho coba ge aya ucing ngadu emeng ngadu ngeok lamun ku urang make pentulan ku urang digebahkeun ka urang tapi hiji syaratna make cai sibreuh make cai ieu cai aya nu kolot jeung nu ngora ribut ulah hese-hese cai panas beres cai istimewa cai mah ulah nu tiis moal beres nu panas kulu babak kemudian angin benerang carita angin luar biasa tuh nya kitu kene syamsu udara naon kitu matahari yakni seuneu ialah kebutuhan manusia lamun urang eta bae nu diurusanana soal diri urang nu zahir patali jeung taneuh patali jeung cai patali jeung hawa patali jeung samsu yakni sinar paeh cilaka
mikiran eta bae moal beres kajen ku kumaha ge nu mantap wayahna urang kuari mikiran kabelah jero di jero urang teh aya batin ieu adalah ruh tercipta ruh mah tina nu herang cekat caang luar biasa lamun awak diciptakeun tina anasirul arba'a geuleuh malek hideung teu wawuheun ka kholik teu nyahoeun ka pangbalikan deuk ka mana ieu awak moal nyahoeun tapi ketika ruh ditanya saha pangeran alastu bi rabbikum qalu bala wawuheun ruh mah ka Gusti Allah sebab baheula di alam arwah geus ditanya saha pangeran anjeun wahai arwah ngaku kabehan Gusti pangeran abdi teh nah ruh diturunkeun ku Gusti Allah nu geus sauheun ka Gusti Allah diancam ku Gusti Allah kade mane ruh ke ketika balik awas bersihkeun deui sakumaha aslina mangga cak ruh atuh mah nya teu bersih abdi geus wauh ka Gusti sok lamun mane bersih sakumaha aslina disadiakeun sorga tapi lamun mane bobolokot tuh disadiakeun neraka cak roh nya abdi kudu ka neraka Gusti jageus wauh jasa jeung Gusti hek diturunkeunlah sesuai jeung ketentuan-ketentuanan sup ka awak alhamdulillah urang kuari aya roha ngan Allah nyiptakeun antara jasad jeung roh nafsu anu ngabulang baling antara zahir jeung batin anu nyana nyambungkeun antara zahir jeung batin nafsu ialah anu jadi sasakalana antara salamet jeung cilaka ketika urang teu urusan kana nafsu terbawa ku zahir masya Allah Gusti Allah teh nyieun anasirul arba'ah awak urang teh deui aya mata di mata aya watek aya celi di celi aya watek aya irung di irung aya watek disungut boga watek leungeun boga watek seluruh anggota terutama ieu adalah kitu nu 5 panca indra ngabogaan watek kabeh ge betul ngabogaan watek asal tiis-tiis kieu bae geus lain deui watek betul geus culak-cileuk bae kiai datang ka iraha teh geus deui geus dula deuleu bae ka dapur kula padahal mah di itu geus nangkub ieu tiis watek beteung watekna beteung lamun mules kabelah ka tukang ieu watek ieu di tukang ka mana neangan rada nu tiis-tiis anu sepi-sepi lamun tambah tiris beuting asup ka nu hareup ieu ge ngawatek ge ka mana ieu lumpat da ieu nu hareup ieu nah iyalah kana boga watek masing-masing para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nafsu aya di tengah antara jasad jeung roh ketika nafsu ieu teu diurusan maka nuturkeun watek urang neuleuh awewe ya Allah ya Rabbi masyaallah India he ieu mah bongon ieu dideleukeun ku urang dideleukeun kurang hebat ieu main dia ieu mah Libanon hebat-hebat kan urang Libanon urang Israel teh gerilis jasad moal aya dicurug mah kos urang Israel mah irung marancung watek mata urang lamun neuleuh nu kos kitu teu kicep-kicep dideleukeun masyaallah tapi lamun urang neuleuh bangsa urang rangkas anu di gunung teh nu hideung sendalna sabelah lain mata gembungeun neuleuh sarek seuk aing mah neuleuh kos kitu ieu mah kudu ka Baduy ka ditu mata ngabogaan watek ketika ieu henteu diurus nafsu urang terus-terusan mata hayang neuleuh kaindahan alam ceuli teu meunang ngadenge anu merdu-merdu suara-suara nyanyian itu keneh irung ngabogaan watek ngambe anu seungit-seungit nafsu lamun teu diwarah ku urang tergelincir terus masyaallah karim ketika nafsu urang diwarah maka
diasupkeunlah ku urang nafsu urang ka arah galbu, dibagi horeng lantaran nafsu ieu bagian lelembutan. Allah ngadamel ruh teh tina lelembutan, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalb. Inna latifah iyalah mana anu kudu dihadirkeun, mana anu kudu dipicen. Di dieulah urang bakal ngawarah nafsu. Nafsu urang teh kudu diwarah melalui perang. Lamun urang nyaritakeun perang di Libanon, urang nyaritakeun perang di Israel, urang nyaritakeun perang di Suriah, urang nyaritakeun perang ISIS di berbagai negara. Irak lah misalnya, di Yaman lah dan di lain-lain negara, termasuk di urang. Perang teh mengerihkeun. Cuman aya waktu, mungkin seminggu, sebulan, tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi merangan nafsu mati mimiti urang mulai datang ke akhir hayat. Di ngaranana ieu adalah mujahadah. Merangan hawa nafsu ditambah ku riyadhah. Sebab horenganan kerajaan teh aya 2 kerajaan. Hiji kerajaan zahir, raja paling handap, RT naik desa lurah, naik kabupaten atau camat, naik kabupaten bupati. Raja urang naik gubernur, naik deui jadi raja teh belah dituna RI 1 Jokowi belusukan. Nah, eta raja dunia. Kurang-kurangna bisa mawas diri raja dunia mah di akhiratna dibalang-balangkeun ka neraka jahanam. Kurang bisa mawas diri. Hampir 99,9% jahanam. Aya urang naon ieu? Maksudna pi jahanam mana aya we? Aya. Kurang mawas diri bakal kitu. Lain cakula, cak Gusti Allah dina Al-Qur'an, deuk lumpat ka mana ge kitu bae. Tapi horenganan aya raja di negara Fardaniyah, istanana istana unsi, kursina kursi tauhid, baju kebesaranana baju kebesaran ma'rifat, mahkotana mahkota yakin. Iyalah anu nyicingan di kerajaan-kerajaan eta, jelema anu geus bisa berperang melawan hawa nafsu. Bakal cicing di singgasana tauhid, dibere baju kebesaran ma'rifat, bakal ditenden di negara Fardaniyah di istana unsi. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka urang diciptakeun tina zahir jeung batin. Lain kita ngurusan zahir bae jeung lain kita ngurusan batin bae. Sehebat-hebatna orang urusan zahir paring ge sesuai jeung syariat. Sehebat-hebatna orang urusan zahir sesuai jeung agama paling melalui syariat. Sedengkeun kullu syariatin ghairi muayyadatin bil haqiqat fa innahu maktub. Jelema anu bersyariat tanpa melalui nempo kana hakikat, ngatur-ngatur hakikat, pegat kajen kuku mage sehebat-hebatna bersyariat. Lamun urang urusan batin bae, cilaka sarua bae lantaran kullu haqiqatin ghairi muayyadatin bis syariat, hakikat teh dibarengan ku syariat. Ghair mahsul moal beres. Maka dipadukeunlah antara syariat jeung hakikat. Ngajadilah perpaduan syariat jeung hakikat junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ka para sahabat. Jadi deui anu geus bisa memadukeun syariat jeung hakikat, zahir jeung batin. Ialah Kutubul Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz radhiyallahu anhu. Nu geus bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat wali sanga. Nu bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf. Nu geus bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat Syekh Asnawi. Nu geus bisa ngahijikeun syariat jeung hakikat tuh Habib Lutfi. Nu geus bisa ngahijikeun syariat doang nya nama hakikat mah henteu, Habib cocokan kula. Hiji. Rozaqo.
jelema kos kitu jelema. Ieu lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Atuh ai kitu mah ieu atuh urang kabehan babarengan berhakikat ke heula. Lantaran menuju hakikat teh kudu pinter. Boro-boro menuju hakikat cacak-cacak urusan dunia kudu pinter. Di Indonesia bae heulanan euna kudu pinter, lamun teu pinter moal beres. Ulah keseluruhan matematika bae perhitungan kudu mateng. Nu mantep ketika aya jelema sekolah SD, SMP, SMA, wah istimewa ieu matematikana teh wah luar biasa. Setelah diseleksi matematikana juara 1 nomor hiji. Silahkan ndek jurusan kedokteran, ndek jurusan penerbangan, atau ndek jadi insinyur sebab matematikana hebat. Ketika matematikana kurang hebat jadi dokter, wah tensi darah nu kuduna 120 cak jana 240. Karena ieu bodoh mal beres tensi darahna, kemudian obatna supaya nerap kudu jitu pemikiranana jeung hitunganana. Itu kene insinyur ngabangun Jakarta tuh hotel 15 tingkat lebar panjang kahandapna kudu sabaraha lamun teh hebat ieu cilaka ujianana bisa rubuh kajen ku kumaha ge hotel minimal sarubuh kalkulasina aturan beak 1 T ieu mah cuman setengah T wah ujianana ambruk kurang perhitungan matematikana kudu hebat kitu kene jadi pilot ketinggian sekian harus kecepatan sabaraha ieu pilot dihareup aduh itu teh aya hideung-hideung angin kayana nek dilumpatkeun ka luhur apa dilumpatkeun ka hadap perhitungan kudu mantep kiri apa kanan iyalah pilot lamun kurang hebat matematikana moal hebat jadi pilotna bisa raragagan persis kos pilot curug bae pilot curug mah padahal aturan nabrak ojek bener masa pilot nabrak ojek isin gadege-gade padura tapi kos itulah keayaan anak. Nah, lamun kurang pati jitu, matematikana kurang istimewa, cukuplah jadi pedagang, ahli ekonomi. Lamun kurang istimewa cukup jadi pedagang lah, sebab pedagang mah perhitunganana coba ieu kali ieu sabaraha? Oh sekian, oh masih kena untung. Coba ieu tambah ieu kali ieu, oh iya masih kena untung. Gitu kan, penting untung. Coba kali iya, tambah iya, kurang iya. Coba. Wah, masih untung. Cukupnya mah sederhana pedagang mah. Endog iya sabaraha duit? Iya, endogna iya 10. Mun 10 rugi. Lamun tinu asak mah untung. Coba untung jeung nu rugi hijikeun. Aya kana ka untung. Oh, untung. Gampang ahli ekonomi mun penting untung bae. Tah lamun sederhana boga pola pikirna geus bae jadi pedagang bae. Tapi lamun matematikana kurang jitu meng pelehet teu bisa ngitung cukup bae jadi DPR atau jadi bupati cukup jadi gubernur jadi presiden eta nu barodo eta teu kudu pinter-pinternya lantaran naon boro-boro ngitung naon ngitung suara di TPS bae ka kecamatan teu becus di kecamatan datang ka kabupaten bloon teu bareres di kabupaten datang ka pusat masya Allah jurig kabeh eta kan bisa ngitung ngaranna tuh. Paling hebat yang ngitung ye, aing si gaji kali sekian sabaraha satahun. Nurunkan subsidi jago nya. Nurunkan subsidi jago. Wow, eta lah bagian pemerintah. Naikkeun pajak jilih jasa nama. Jadi teu kudu hese-hese nu bodoh bae bisa entah mah kos kitu mah. Nu bodoh ge bisa. Nah, naikkan pajak, nurunkan subsidi, teu kudu make matematika nu jago tama kos kitu mah. Kabeh ge bisaeun tama. Tah nu matak nu bodoh silakan jadi DPR atau jadi bupati atau jadi gubernur. Emang gubernur orang pintar gitu ranok. Mun pintar ge saya perkembangan. Haji Salim Basri bae itu. Perkembangan naon perkembangan titah ngabangun Banten bae ge. Makom Banten bangun Rano sia mumpung keur bejeuna jadi gubernur takut saya sama Jawara atuh itu becus saeureun si aing atuh jadi gubernur ye parang sana tadi ge gubernur teh bodoh mun aing jadi gubernur atuh aing ge bodoh sarua bae iyalah pemerintah
jadi ngan sakadar ngalikeun gaji kali gaji satahun sabaraha naikkeun subsidi kurangi subsidi naikkeun kitu perpajakan nah kos kitulah pagawean pemerintah teu kudu pinter-pinter nu kos kitu mah nu bodoh bae geus nah ieu urusan dunia bae kos kitu urang lamun menempo ka urusan hakikat masyaallah karim kudu nu pinter persis kudu nu tadi dek jadi pilot dek jadi insinyur dek jadi kitu dek jadi naon kitu ngaranna insinyur jadi pilot jadi dokter kudu lu pinter lamun urang syariat bae salilana moal beres henteu nuju kana hakikat percis ongkos tu didongengkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nyelema ti peuting dibawakeun gajah puting poek mongkleng ieu dibejakeun ieu teh gajah ngan coba urang dinya urang lembur can nyahoeun ka gajah cek Tuan Syekh Abdul Qadir coba gajah teh cekel deuleu ku maneh di tengah peuting kos kumaha tah gajah da urang asup nyekel oh gajah mah horenganan okos tihang sebab nyana nyekel suku cek dosa urang teh nyekel ceulina ja gajah mah kos hihit nusa urang deui nyekel gajah teh tulalena boh kos long boom lamun urang endek naon kitu ngaranna endek ngabangun nah ieu gajah nusa urang deui mah nyekel teh luhurna tonggong oh gajah mah bisa paranti diu kalaluar sanggesa kalaluar ribut ai gajah kos kumaha gajah mah kos tihang lain gajah mah kos hihid gajah kos hihid gajah mata okos paranti nyiram teh naon garang-garangna paranti nyiram naon paranti nyiram nu panjang barodo sia goblok anu panjang selang atuh ceret-ceret dasar bodoh aing boga habib kos gitu bodoh teresep aing mah apa selang oh gajah mah kos selang panjang sok urang deui salah kabeh ge gajah mah kos kursi bisa pakai diuk laporan ka Tuan Syekh kumaha soal gajah sesuai jeung laporan tadi kos kitulah cek Tuan Syekh salilana maneh lamun neuleuh dinu poek moal beres kuari kudu neangan lampu patromak ulah dideuleuh dinu poek atuh cilaka sok neangan lampu patromak neangan lampu patromak cangkeun bawa ka ditu anu poek dibawa ka anu poek deuleuh ku maneh coba gajah kos kumaha barang dideuleuh horeng kos kitu gajah mah naon teh anu nyaritakeun gajah teh ieu kos tihang salah henteu ngan sebagiannya nyebutna naon teh anu nyaritakeun gajah teh kos hihid salah henteu lantaran nyanangan datang ka dinya pola pikirna naon teh nyaritakeun gajah teh kos selang salah tuh henteu lantaran sebagian nu dicaritakeunana naon teh anu nyaritakeun gajah kursi teh salah henteu lantaran nyana nyaritakeunana hanya furu-furuna hungkul begitu diangsongan lampu patromak keseluruhan anak oh gajah mah horenganan kos kitu urang guari pas ini we di Indonesia belahan Jawa Barat aya nu masinikeun ieu bae sapeker cik sawareh kiai sapeker teh halal cik sawareh kiai sapeker teh haram bid'ah cik sawareh mah sukut bainal halal wal haram teureun ulah diributkeun lantaran nyana neuleuh kana furu'na hungkul selalu kitu bae lamun aya jelema nyaritakeun make calana teh bid'ah lantaran Kangjeng Nabi mah dongengna Kangjeng Nabi make lepis eueuh sugan aya dina Bukhari Kangjeng Nabi wayul basul levis wayal bisul levis eueuh teu pernah aya Kangjeng Nabi make lepis henteu lepis mah tukang ngangon sapi embe embo tuh di Australia tapi Habib Lutfi pan make lepis wali nya Gus Dur make lepis Gus Dur komo Habib Salim mah nu kuari aya lain make deui nya jualan lepis malah mah leuwih jero tah maka jualan tah mah nah
dimasalahkeun haram, halal. Sukut bainal halal wal haram teu kudu dimasalahkeun. Puru tah nu kos kitu mah. Ketika urang geus boga lampu patromak dicaangan, nu kos kitu mah sampah tah mah nanaonan. Maka untuk menempuh ke arah nu itu, maka kudu nu jitu perhitunganana. Teu meunang sambarangan. Nah, kulantaran aya 3 kula dongeng naloba jasa, ieu mah terakhir bae. Aya 3 dongeng ngan dipotong bae heula. Menuju hakikat kula jaritakeun aya 3 dongeng, ieu mah moal lantaran menghormati anu ti Turki, kemudian menghormati anu ti Amerika. Ieu mah kieu doang ye. Caritana malah geus mararaot bae kabehan. Maraot timbang amal bangsa pamarentah mah ka neraka. Artis amin, kunaon sih diaminan? Bloon sia. Ieu mah pemerintahan nu zalim, aya mah teu zalim mah tetep sorga. Boh nya ngurusan negara, ngurusan umat, kabageran-kabageran anu keur carita. Nu jore amalna neraka, nu bagus amalna ditendun di hareupeun pintu surga. Woh kabeh cek malaikat Ridwan, wahai ahli-ahli surga, baik anu datang ke hakikat di duniana atau nu bertorikoh atau anu datang ke syariat doang, coba ayeuna baris nu rapih lantaran pintu surga moal waka dibuka nungguan junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikunci pintu surga nungguan Kangjeng keur operasi goreng ke ditu neangan bangsa Haji Mamin ku jangan besi ka neraka. Teangan Haji Salim, teangan Habib Rozak geus nyengkleh di ka neraka ditarik ku Kangjeng Nabi. Kenapa ke sini? Udah, emang kenapa? Ngeridit saya. Oh iya udah. Ditarik ku Kangjeng Nabi ngan teu dikasorgakeun ditungtung. Tenden kabeh. Pintu surga masih ditutup. Masya Allah karim. Jajaran awal, jajaran hakikat. Mujahidin, jajaran kedua, jajaran ahli thariqah. Encan warusul ka Allah anu keur memperjuangkeun mujahadah jeung riyadhah. Jajaran katilu, jajaran nu bersyariat, tetep ka surga ngan panderi jasa. Nah, pintu surga dikunci. Geus aya 1 tahun 2 tahun kabeh geus hareudang. Nungguan lawang surga dibuka. Ditukang Bupati Zaki kuncan kincir bae. Geus dibuka can lawang surga. Encan. Cak wakilna sanajan dibuka ge di dieu mah moal asup. Lah kitu. Kinis jana jeung wakil. Gubernur sarua. Si gubernur geus lawang dibuka. Encan. Emang Pak Gubernur aya ka dieu? Ya iyalah. Berkat amal naon? Amal ieu ngabangun Banten cek nya. Alhamdulillah kula aya. Ngan ditungtung. Untuk bisa kaharep itu asal do kaharep dijotos gitu sekali. Jotos. Teu bisa kan. Waduh. Bangsa-bangsa RT mah hampir di neraka. Jauh ka surga jauh. Iya Kangjeng Nabi ku angel. Can datang Kangjeng Nabi can datang. Digerokon, ya Muhammad, kami geus hareudang ye. Oke. Cek Kangjeng Nabi, maneh mah ngan sakada tinggal asup ge kesel bae ye. Kami mah deuk neuleuhan anu di dunia sok maca sholawat mana heula. Ke dirapihan heula. Nu di jero hatena aya la ilaha illallah, aya Allahan, aya Muhammadur Rasulullah. Tenang heulana. Nyana bebeja ka malaikat Ridwan. Sia de, ulah ka dibuka. Engke ngalaluncat teu beres ya jelema. Nu sok korupsi mah kitu kan. Ayeuna ti heula. Weh, bangsa wali-wali Allah, sahabat diharareup. Ahli thariqah jajaran kadua, ahli syariat jajaran katilu. Angel. Kangjeng Nabi teu datang. Ahli hakikat mah nungguan Kangjeng Nabi di hareupeun surga teteg kieu bae. Tenang, kalem, ahli thariqah, tungkul, kalem. Iya ahli syariat doang ya. Nungguan lawang dibuka teh aja nama teu cicing kokoler lempang.
ke kakidul ke ngobrol jaknya angel amat ieu Muhammadnya ngarobrol ahli hakikat jeung ahli tarekatan teh ieu ahli syariat ieu kuncad kincin lantaran angel jasa ahli syariat teh ku capek diuk hajun nundutan ahli syariat mah di sorga ge nundutan sial nundutan lawang sorga dek dibuka kuatkan nundutan bloon budak bangsa presiden anu jujur diuk didinya ngan nundutan bupati nundutan gubernur nundutan kabeh kararieu kayaknya beunta deui geus dibuka tanya encan angel amat Muhammadnya kararieu nundutan ke beunta deui geus dibuka tanya encan wih angel amat ieu geus sabaraha taun nya urang nungguan Muhammad dan anggeus-anggeus keneh bae eta Kangjeng Nabi ngaberesan umat nyana ngarobrol gitu di pelataran sorga jauh tapi kalawang ai praktek lain nundutan deui lain ararees keur bojohna sare lawang sorga dibuka wah cek malaikat Ridwan ahli hakikat anu tenang ahli tarikat anu kalem silakan masuk wow asup ke sorga asup ke sorga Gubernur Rano Zaki molor Jokowi mah lain molor deh 2 kali molor Habib Rozak ngees tares kabeh ahli syariat mah tares kabeh eta malaikat Ridwan dia malaikat Ridwan hei manusia iya lawang surga geus dibuka tetep kerek betul bisa ya otomatis cek Kangjeng Nabi ya tutup bae lah lawang surga ditutup bobu gandengna nutup lawang surga udah nya cek Rano emang udah dibuka udah itu kita kemana ya tahu udah dibuka udah ditutup lagi Masya Allah Rano jeung Jaki ngobrol kenapa ya kita sampai ditutup iya kan Jaki kamu kenapa sih kamu nggak sampai masuk surga dulu waktu haul saya nggak hadir aduh kamu ya saya hadir juga belakangan cek Rano nggak ikut zikiran ya udah nasib kita ya iya tahu nih bagaimana kali dan ya kita kesana aja ke pusat ke Jokowi yuk ya yuk mana ke Jokowi ke HS kene Hei, tidur aja kamu. Kamu kan pimpinan saya. Habis bagaimana? Ini kita bagaimana? Pintu surga udah ditutup. Tadi kamu gubru kita kedenger tadi. Ini gimana ini kita? Ya nunggu keputusan kayaknya neraka juga sih. Tapi pemerintah nu ikut zikiran di dia disambungkan silsilahna. Lain lalagaan, ieu mah lain lalagaan haul ieu mah diuk di dia milu zikir tadi cek Kiai Turmuzi murid Abah kula nu sok selalu macakeun manakib lantaran nyana kawasiatan ka kula salila aya nyana jeung nyana daekeun mah nyana bae cenah kula menurut ka guru padahal nu leuwih pinter nu leuwih jatuh atuh ambal aya dina thariqah teu biasa kitu nyana daekeun keneh mah nyana bae ih atuh geus aya tulisanna ti ditu nyana bae tangkila geus oho-ohoan geus kolot atuh kajen di thariqah memang kos kitu deuleu ge di thariqah sadunya ge hese thariqah mah nu mantak hese di pikiranna nah datang ka dieu diuk milu zikir geus aya di stambuk Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyaallah nah engke kumaha tah Tuan Syekh Abdul Qadir langsung turun ke handap minta izin ka Kangjeng iya Rasulullah Muhammad kaula boga stambuk buku terus ieu murid-murid kula encan araranya hai sirantangan nu mana murid-murid cek Kangjeng Nabi anu pernah zikir milu pernah haulan kemudian dan lain-lain caritakeun kumanehanana wah ayo geus tangan Tuan Syekh Abdul Qadir neangan lo Habib Rozak lagi di sini ya iya oh emang tadi enggak ikut masuk kagak saya tidur camat aya camat lurah aya di dieu camat ambal aya di dieu camat topik aya di dieu biasa kan naik klub bae nya kuari mah haul ya nah Bupati Zaki di akhirat tetep nyana black
black tuh sia nu nyebut blacklist kan aing mah nganoseran doang black doang nu mendak kula amanat di mana bae lain di dieu bae mungkin di Banten Jawa Tengah Jawa Timur atau mungkin di Singapura atau mungkin di Maroko aya haul wayahna milu asupkeun awak urang kadinya supaya aya di standuk para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala engke turun tuan saya ngees bae dia weh ya emang tuan saya bisa ngobrol bisa ngomong Banten weh panaing jadi gubernur Banten baheula weh dia mengees bae jeung di dia weh ya ada tuan saya bisa ngomong Banten segala beureung ka Baduy keur ieu nya kula loba keneh ye carita toriko carita hakikat jeung carita urusan masuk surga anu ditulis ku Tuan Syekh masih ayat 3 keneh dongeng ayu standbuk nu lauk teh dan lain sebagainya waktuna insyaallah sakieu ge cukup hiji yu urang belajar mimiti bersyariat supaya jitu untuk mengetahui lebih mantap ka Gusti Allah urang bertorikoh ngan lamun nu teu masantren mah cukup mencintai bae engke geus bertorikoh kemudian kaditu menuju hakikat nailah lamun Allah memberikan anugerah insyaallah nyana aya di negara Fardaniyah nyana aya di istana unsi diuk di singgasana tauhid make baju kebesaran ma'rifat boga mahkota keyakinan dina kantongna aya panah mujahadah belah dieuna aya pedang riyadhah salilana kunyana terus bae digunakeun mantap ialah ayatna alalahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin ingat kepunyaan Allah milik Allah lah alam khalqu alam amru alam kasat alam arwah sadayana nu Gusti Allah ketika Gusti Allah menghendaki seseorang bakal diangkat jadi ahli thariqah, bakal diangkat jadi hakikat, naon bae rintanganana dibere bisa. Hiji nu paling berat awalan hudang ti peuting, setelah hudang ti peuting mandi. Ieu bagi jelema-jelema anu teu dibere taufik ku Gusti Allah makan berat. Hudang ti peuting sanajan setengah jam, satengah sajam sare, tetep kudu hudang mandi. Setelah mandi wudu, salat, zikir. Ari sarena ti jam 10 hudang jam 2 hudang jam 3 boga babari tapi ieu tah kakarake jam 2 reup sare hudang setengah jam mandi sok wudu salat awalan bae geus kos kitu ieu keur carita berat amat bagi jelema nu henteu dibere taufik ku Gusti Allah tetep ngarasa berat tapi jelema nu dibere taufik ku Gusti Allah hampang ulah-ulah ning kakarak setengah jam sare 10 menit reup hudang mandi oh masalah atau nu hayang hebat mah kieu PS hudang ka pamajikan heula abeh mandina jadi wajib mantep kan jadi dua ganda tah di dinya tah aya mandi eta itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tisim kuring dicekapkeun sakieu insyaallah ke kuli ge hayang nyaritakeun tentang perjalanan Tuan Syekh di awal ke lamun panjang umur iraha deui lantaran ieu haul kieu timimiti urang bagian antar kabupaten, kemudian antar provinsi, kemudian antar pulau, kiai nu datang ka dieu, kuari antar negara. Iiraha mah meureun balik deui antar kampung deui. Kajen ku kumaha ge supaya kumaha petunjukna ti Gusti Allah bae. Urang kuari keur antar negara, di Baghdad, di Yaman, di Turki, di Suriah, di Libanon kamari ieu. Nah ieu datang, nah kuari keur keberadaan aya ti Amerika sagala. Ieu kersaning Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah ke kula deuk nyaritakeun iraha-iraha ti mimiti terus datang ka karomah-karomahna lantaran karomah Tuan Syekh mah indah lamun dibacakeun nikmat kadenge ngeunaheun karomah Tuan Syekh mah leutik kenehna bae karomah Tuan Syekh mah pan eta aneh ieu mah ceutik bae nyana nuntun sapi begitu nuntun sapi cak sapi teh hei Abdul Qadir maneh mah lain jang kikieuan diciptakeun ku Gusti Allah oh lain maneh mah jeung ka ditu ulah ngangon model kieu
terus tuan saya naik ka luhur kenteng, begitu naik ka luhur kenteng dibukakeun hijab ku Gusti Allah mata ieu kunaon neuleuh jelema anu keur di Arafah, jelemana di Baghdad tapi nyana neuleuh ka Mekah, neuleuh ka Arafah, ribuan manusia kadeuleuh nyana kikieuan aya naon ieu aya naon masyaallah bentak kadeuleuh keneh, bentak kadeuleuh keneh, dibukakeun hijab eta leutik keneh geus semacam kos kitu persis kos Haji Mamin bae kitu peuting bareng deuleu kuntilanak kikieuan kikieun kuntilanak keneh bae jadi matana hijabna hijab kuntilanak sama itu Haji Pendi sabangsa kos kitu sama jeung genderuwo-genderuwona sama itu. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu leutik naik insyaallah kaya satu kesempatan kula bakal carita sampaikan ka boga guru fikihna, tauhidna, tasawufna, kemudian alatna sampai jadi kutubul aulia. Urang makuari alhamdulillah, urang babarengan di dieu, mudah-mudahan urang diaku umat Kangjeng Nabi, urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaku selaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Engke di akhirat urang nuturkeun bendera Kangjeng, bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jeung bendera-bendera guru-guru urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan isim kuring aya manfaatna sakieu, sigana kula ngamuk padahal henteu geus speaker teh encan optimal. Jadi asa kumaha ieu encan pas suara speaker maksud kula aya jelema nu ngomong supaya cas suara tinggalin keneh jeung melempem di jero, diperbaiki setik supaya keluar, supaya cekas. Jadi ceuli na mekanik teh kudu nu pinter, ulah cara pilot curug bisa nabrak ojek sia nya sakitu bae isim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya qadiyal hajat Allah